sumping di program eksploitasi budaya sareng abdi Nazwa Hikmah. Dinten ayeuna urang bakal ngajajah dua tujuan sajarah di Jakarta, nyaeta Kota Tua sareng Museum Wayang. Wewengkon Kota Tua kasohor ku suasana klasik anu nawiskeun seueur wangunan bersejarah ti warisan kolonial. Sementara eta, Museum Wayang ngayakeun rupa-rupa koleksi seni wayang anu ngagambarkeun kabungharan budaya Nusantara. Ngaliwatkan program ieu, kami hoyong ajak anjeun pikeun langkung terang kana sejarah sareng budaya tempat-tempat ieu. Tim wartawan kami parantos aya situs pikeun ngalaporkan langsung suasana sareng kagiatan anu pikaresep anu anjeun tiasa nikmat di dinya. Hayu urang mimitian perjalanan ieu kalayan Sumak. Hatur nuhun Nazwa Hikmah, abdi Risti Syahwali aya di tengah-tengah hiruk-pikuk Kota Tua Jakarta. Di jantung Jakarta Barat, wewengkon Kota Tua ngadeg megah jadi saksi sejarah ibu kota. Gedung-gedung arsitektur kolonial anu umurna ratusan tahun masih ajeg mangrupikeun bukti zaman kajayaan kota ieu. Sahiji pengunjung di Kota Tua, wilujeng siang tiasa terang nami anjeun, wilujeng siang nami abdi Naila. Sabaraha kali anjeun sumping ke Kota Tua ieu sareng naon anu narik anjeun ka dieu? Dia kadua kalina kuring di dia. Abdi resep atmosfer klasik serta banyak spot foto sajabati eta. Wewengkon ieu sigana nyandak kuring balik ka zaman baheula. Naon sih hal karesep anjeun nalika anjeun di dieu? Kuring resep nyobaan jajanan di dia kayak kerak telur jeung selendang mayang. Nah sih anjeun ngarasa yen kota kuna teh dijaga oge salaku tujuan wisata sejarah. Saur abdi masih aya sababaraha hal anu diperhatikan, sapertos kebersihan di sababaraha daerah. Hatur nuhun pisan sagas waktuna mugia resep untuk mengunjunginya. Taman Fathahillah baheulana katelas tadisplain mangrupikeun pusat daerah Kota Tua. Daerah 1,3 hektar ieu janten pusat pamarentahan Betawi. Saben poe ribuan wisatawan ti sagala rupa daerah ngajugjug ka ieu wewengkon. Aranjeunna hentengan ukur nyandak foto tapi oge diajar sajarah ngalangkungan museum di sekitar Taman Fathahillah. Abdi ayeuna sareng salah sahiji cosplayer di Kota Tua. Wilujeng siang tiasa terang nami sareng karakter anjeun. Namina Dewi Sartika. Aya. Naon anu narik anjeun janten cosplayer di dieu sareng kumaha tanggapan pengunjung di dieu? Pengunjung seneng foto-foto jeung urang. Iya. Mudah-mudahan usaha anjeun tiasa janten inspirasi pikeun saregama. Lokasina kira-kira 100 meter di Taman Fathahillah. Museum Wayang aya salaku imah warisan budaya Indonesia. Gedung anu baheulana gareja kuna ayeuna nyepeng koleksi leuwih ti 4.000 wayang ti sagala rupa daerah. Di museum ieu pengunjung bisa ningali rupa-rupa wayang, ti mimiti wayang kulit, wayang golek, nepi ka wayang beber. Unggal wayang boga karakter jeung carita anu ngagambarkeun kabungharan. Hatur nuhun Risti Syahwali, abdi Fadli Gahtani nuju di Museum Wayang. Tempat bersejarah anu nyimpen koleksi kasenian wayang di sagala rupa wewengkon. Ayeun abdi sareng salah saurang nu datang wilujeng siang. Kersa terang nami anjeun. Nami abdi Lutfi Adnillah. Ya. Naon anu ngajadikeun anjeun resep ngajang ka Museum Wayang? Ya anu ngajadikeun abdi resep ngajang ka Museum Wayang nyaeta nya hiji Museum Wayang mangrupakeun budaya Indonesia anu lekatna di tanah Jawa gitu kan. Terus wayang ieu mangrupakeun
warisan turun temurun dari nenek moyang anu kedah kurang dijaga kelestarianna. Hebat, kumaha kesan anjeun saatos ningali koleksi di museum ular? Kesana abdi biasana kan ningali dina YouTube kan, dina media-media lain, tetapi setelah ningali langsung ke museum-museum anu aya di kota tua ieu, kesana itu makin dapet gitu, makin benang, baik tina historina maupun tina carita-carita anu sanesna gitu. Anu biasa ditayangkan di YouTube yang ayeuna abdi tiasa ningali langsung wayang-wayang anu aya di museum itu. Atur nuhun waktu sanjen. Tur miarep anjeun ngarasakeun datangan. Lalampahan urang kiwari nembangkan kumaha benghar jeung rupa-rupa budaya Indonesia tong hilap terus ngajaga tur mikanya warisan sejarah urang. Sampai jumpa di episode salangjutna Bung Dina program eksploitasi budaya. Salam budaya. Scene. Ngomong, iya. Nyain song mata kadi semain seng. Ulang. Astagfirullah. Gua belum ngapalin. Itu kayak Minecraft ya? Udah dari tadi, udah buruan. Atur nuhun Rizky Syawali. Abdi Kadi Kentani di museum wayang tempat bersejarah karena nyembang koleksi kesenian wayang Saga Kampung. A few moments later. Aida abdi sareng kelas hiji anu lanjut di kota anu lanjut itu ya. A few moments later. Aida abdi sareng